sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan bersatuan tembong sabilulungan hirup di Citantu sabilulungan hirup sauyunan sabilulungan silipi hapekeun sabilulungan silih hargaan sapaham saihwan Citantu mah lembur urang pangbalikan anu endah mata betah Citantu mah lembur urang pangbalikan sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat silih rojong sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan persatuan tembong sapaham saihwan negeri Nanjung pinanggih kawibawaan satia sajiwa sagede singkil ngebasmi pasaling singan sabilulungan salat berjamaah sabilulungan ngamakmurkeun masjid sabilulungan kapangajian sabilulungan masjid jadi makmur sapaham saihwan Citantu mah lembur endah anu makmur matak betah tumanina Citantu mah pinanggih kabarokahan hidup Citantu Allahu Akbar. Ayo urang sasarengan di acara dinikahan ayo urang sasarengan jeung Kang Cepot dinu nikah ayo urang sasarengan sempal guyon gogonjakan jeung Kang Cepot sindara medal ayeuna dadi Citantu dulur-dulur anu jauh baraya anu aranggang hiap atuh gerak ka dieu ngarojong dinu nikah Sri Tinun apa sewakan Sri Tinun apa sewakan Sri Tinun apa sewakan busana maneka warna gedong dhuwur kali sambung pagulingan ya sepi
pepetetan samia murag baling bing lan jeruk manis kayu agung pabarwi teh ya samia rempel godong ya samia pang-pang sekar makar inggali pendele si pandana aro si pandan aro kuat urang hayang gerap parasmanan iris hayang dahar bermain jangan nyari apan can dahar ka dieu teh capek elek ketek sok-sok buruh hudang lah rawel eta bogaan geursoka saur Abah Haji Bah Ustad di Cihuni ka dieu Mang Ustad Ayi hayang nepangan Mang Haji sapra mineng nabeh jadi goreng adat aya banar mobil ka dieu pot Pak Haji Ade Kusdinar aya awewe rana anyar ngora keneh geulis di Citangtu kalakane je hah kari udah akang jigan mangke karewas kitu re akang ngimpi ketinggang kalapa wow palingan akang rejatuh atuh ieu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, kan begitu mau ke dimah teh geuning Kang. Nah, mau ke dimah teh begitu. Buku di mah. Nya. Abong jelema cara ngaji maneh mah omen. Lain mukodimah lu bieu mah omen. Tuh murang kalih ge apaleun. Naon? Dewek teh geus sare bieu teh dina meja. Akang teh peureum. Heeh. Tuluy digugahkeun tak ku ieu nu kasep ti oorok. Ceuk ustad ceuk ajengan eta doana teh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Lain ahli nah nek mesin salah. Akang geus peureum akang teh. Sare we tibra nek meureun. Apal atuh ceramah bieunya.
Eta mah keur sare bieu euy. Munang impian hade. Aneh akang mah pada. Naon gitu aneh segala. Ngadu kareci paling. Lain. Oh, mimpi menang batu ali dia tuh si babe. Geus teu usum. Mimpi naon atuh nya. Aya kapal. Menang layangan beureum. Pas ka budak teh. Mimpi ngompol juga namanya Tibra. Puguh da dodon aing teh. Oh, atuh mimpi naon Kang? Aya kapal ngimpi naik dia na meja. Oh, mimpi naon? Ngimpi di bahanan amplop ku Haji Wahyudin. Meuni kanal teh amplopna teh euy. Amplopna? Eusina Bandung eusina. Meuni asa kanyataan eta ngimpi euy. Ade pisan teh ngimpi teh nya. Nya bekal kanyataan moal gitu men. Anu awe ka Allah atuh Kang. Ya Allah, ya Rabbi sing kanyataan ya Allah. Nya si amu hayang kimonon ya Allah. Mono. Heeh. Enak Kang. Coba kahayang bajikan dia. Euy, Ieu teh apa lain ceramah murnya? bieu aya ceramah di dieu. Ulah. Itu loba geuning itu mustami ieu teh. Iya, nya pada tadi atuh Kang. Akang beureum wae atuh. Di mana ajenganana euy? Oh, di Curug Cangkring Jelekong. Di Curug Cangkring Jelekong. Ya, Ade bisi dulureun dewek. jam sukmana. Saha? Jam sukmana. Nu bareng. Si Ajang Sukmana. Bieu dakwah di dieu. Nu baleng sia bener. Tuh. Gitu gawe. Nah, kami juga nu waktu itu akan. Geuleuh aing mah ka si Ajang. Beulah-beulah kunaon atuh. Iya. Lain ceramah cereumeuh. Gitu. Cak aing mun panggih jeung ngaran Ajang Sukmana deungeulan ku aing. Rek kumaha sih panggil. Kumaha? Moal sabaraha pangabisana. Mun panggih ku dewek. Tah di kita. Wait. Wis. Oh. Wis. Wih. Wait. Wis. Oh. Kepro. Aduh, Naon ada akang kata cakar paruku eta mah. jago silat ya Kang. Silat. Eh. Ada mah jurus lima patong murid. Mbak asal dikeprokan dek. Kan asli akang teh. Asli na Wah, aing. ini Heueuh sok pikir omen gusling. yang kumaha? Si Ajang mah sanajan keur Covid ge payu. Oh, ngerilik we nya. Ayeuna wae geus 20 panggung. Juli yeuh. Dan Agustus. Bakal nambahan deui ieu teh. Heeh, sugan eta omen ka dewek. Kumaha? Becerek. Nya kumaha kitu Kang? Pot yeuh keur maneh 7.000 keur jajan basreng. Karena dia beda akang. Eueuh, omen eueuh. Ayeuna akang adat gitu atuh. Tuh nu dipupujuhkeun mah si amu nya gini. Majikan nama. Heeh, beuki bareuh we gini awakna. Babah beli segala gede anu mah. Ayeuna akang ewa cicep gitu nya. Matak aing mun panggih di nu ngaran Ajak Sukmana ku aing. Rek kumaha sakali dici. Tempat ciweuh. Aslina Tempat ciweuh. di kitu cek aing mah. Kap. Didudut di luhur dah. Kerap. Di dieu diledot cetik. Kerap. Kait ke dieu. Bawa ka dieu. Dedekeun. Ledot deui. Wik wik wik. Eta mah Gatrik Kang. Terus Gatrik sama. Kowe jejeg euy. Aduh sih segala. Jurus nyawak pancet. Terus Gatrik. Lain akang rek dibobok gitu ya. Aing mah nyaan dengdam ka si Ajang da aing mah. Akang cicep gitu antara ngare sama kakak. Akang. Heuy, Cicep tukang bawa mah yang kopi cenah. oh nya hayang atuh. Itu ke belakang kiwa paling. Belah mana? Belah mana? Tukang tuh. Belah mana? Terus. Astagfirullahaladzim. Wah. Jika nu leuwas si akang. Magnum, magnum. Olo. Jarum coklat. Juga dulu lah. Sugan da eueuh jelemana. Kata bukan ayah. Dalang kasep, Tadi Lain ini gitu lain. dalang soleh, Tadi merek dibobok sama jalan.
jalmi takwa, Naon jatah takwa teh? takut sama yang tua. Teu wadinya. Dia menjalmi iman. Mah. Atuh tong dikecerokkeun ke tosna ya. Sugan deh eueuh atuh euy. Pan aya teh. Kadi geus Ampura jang euy. Pemajikan masuk ngalima mun ngali kieu teh euy. kumaha. Sing horeng cenah salaki aing masantren kuliah teh lain hayang jadi jelema guru, hayang jadi jelema bener cenah. Batur menjadi guru, jadi ustad, jadi ajengan, ieu bakal ka jadi nu gelo, ngal penting ngobrol jeung kai. Al-Basiah. Heeh. Kalau mau ngejo. Adon pasea jeung Al-Basiah. Geus takir. Aduh, ampun omen, aing euy. Ieu teh di mana ieu teh? Kayakan sudah mereka mau. Alhamdulillah yang ngagejelak sareng urang Bogor ieu teh. Lain. Hah? Cimane pan? Oh eta acan mah. Penting ieu teh dewek teh kudu nama ka Kuningan. Heeh. Ngan ku dewek dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa. Deuk naon jijik ka Kuningan? Nu hajat eueuh. Nu nitah eueuh. Meuning ka dieu ka Citangtu. Dasar gelo. Guru. Alhamdulillah ya di Citangtu ieu teh. Di pangresa Bapak Haji Wahyudin teh nikah. Buka. Heuh acan keuna tuh. Oh, ada betok. Keun. Heeh, Bapak Haji Wahyudin teh nikah. Keun. Nyata budadah. Jadi jidadah teh nikah. Keun. Heeh, nyata putrina nu geulis Neng Elvin Sri Wahyuni. Keun. Nikah. Itu make keun sejak. Nya eta ka Bayu Krishna. Keun. Bapak Haji Wahyudin nikahkeun. Nya eta putrina Neng Elvin Sri Wahyuni. Kak Cep Krishna Bayu gitu. Alhamdulillah ku wasilahna teh Cihuni ieu teh. Harita urang nabeuh di dinya. Malihan mah geuningan sarumping sadayana. Nya pangresana Bapak Haji Ade banar mobil sumping. Nya alhamdulillah Pak Ayi, Pak Ustad Ayi sumping. Nya Abah ge ngresakeun sumping geuning tadi. Muhun rumpaheun ngiring ngarojong di sehat Abah. Sepuh urang sadayana, tetengel urang sadayana, panglumpatan urang sadaya. Heueuh euy geus kolot mah ulah halawara. Matak pupusti kolot teh heueuh. Nya doakeun nu sadayana. Ya. Pak Ustad Eman nya melihan mah nya Kang Oji ge aya ya. Oh, alhamdulillah. Nya Mang Ujang, Cep Heri nya Mang Asep. Alhamdulillah, Jang Wahyu ge aya. Model eta di dieu teh nu hajat teh siapa Bapak Wahyudin. Bapak Wahyudin da singkatan teh. Wena wibawaan. Anu nyaah kadadah. Hakna hari-harina menyenangkan. Yena yang tanggung jawab rumah tangga terhadap dadah. Una urusan rumah tangga selalu dikedepankan. Dena didikan atikana tina agama Islam anu tangtu. Dina iman takwa ka Allah. Enak nu mawi eta nu bakal nyawer teh geura sok. Nyawer cek nyawer we mah ya. Alah, mode dadah kita sarua singkatan. Oh, dadah. Dena dermawan, dermawati, anak anu satia ka Haji Wahyudin. Dena deui
Dekna deui dunya akhirat eta diwakafkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ana deui anu istiqomah jeung solehah. Hakna hari itu meni hare-hare lain nyawer gerak. Koreng tungtung na siapa? Iya ampun alhamdulillah aduh dari urang Cihuni mah geus teu kedah disebatan. Nya da geus nyaaheun kedek eta mah kabehanana ge komo aja ade mah lah. Benar mobil eta mah mobilna gentos-gentosan we. Aduh ampun. Alah. Gelindeng tresna nu kedah daun kamari kiwari bukti menggeut-geut jatuh rangi asri malati nu bodas runtuy endah ngiring geurah kanu nuju midabing ilang karempan datang harapan kembang hotel waktos apel ayeuna janten panganten pileleyan lalagasan pileleyan wengi ieu neng elpin rek pangantenan cincin asih diremakiwa minda tempat kakatuhu dan dia asih kawit lelewa pada janji rek satu cincin asih dina jariji malah nyelap nambih endah pasini parang ngahiji omat ulah bade buka ilang karempang datang harapan kembang hotel waktos apel neng elpin geus pangantenan pileleyan lalagasan pileleyan wengi ieu neng elpin rek beberak layar cincin asih diremakiwa minda tempat kakatuhu dan dia asih kawit lelewa pada janji rek satu cincin asih dina jariji malah nyelap nambih endah pasini parang ngahiji omat ulah bade buka spesial ke pengantin. Yo ampun euy. Duh. Tapi teu mati lagu teh.
Oh, Pak Dede ke pengantin. Nya. Oh, nya kitu bukan nama. Duh, mah aja lagu teu mati keneh wae yo. Sabat wae kitu Pak Ustad Eman. Aduh, kumaha yo. Anya. Olah. Kan? Ibarat deui kukupu ibarat tengenangan mawa beja hareos beja di taman belah batu palias layan wiwitan aya deui sembaheun di paweungan hiber deui kuku putih ka Pak RW RW 11 Haji Didin anu beunghar iber deui eta kuku putih ka DKM Ustad Iwan anu soleh anu beunghar iber deui kuku putih ka Haji Ade bawa beja Haji Ade anu soleh hiber deui kuku putih ka Haji Ade ka dia ada ya Haji Ade dermawan ibarat Astagfirullahaladzim ibarat deui kuku putih ka Haji Ade nuhun pisan Haji Ade anu beunghar mugia mah mugia singkakeun tosan Haji Ade nu dermawan alhamdulillah mati lagu teh mah nya ka Bapak Haji Ade mobil teh balatak teh geuningan nya Pak Haji Ade mudah-mudahan cing laris mobilna Pak Haji Ade amin ya Allah ya Bapak RW Didin RW 11 Sumping alhamdulillah lah saha ieu sareng saha antong nuhun ya nuhun loh ulu kade geubis sareng saha ieu sareng saha nuhun lu nuhun teteh nuhun teh aja nya ulah loba duit urang dieu mah nya balaraja baladeunghar urang Cihuni urang Citangtu mah nya nuhun pisan ka Ciete nu tos kerasa geuning kerasa nyawe mugi
1000 kali lipatna sika gentosan hup jang aya nu sumpi jang saha ieu sareng saha ieu Mama Epi nuhun Mama Epi nuhunnya sika gentosannya 2000 kali lipatnya nya sing beunghar sing sehat teteh nu menu nyawer lajang di dieu mah benerangeun ibu-ibu teh nya ngan teu imbang nya ai pamenggeutna mah sajalmi atuh Apa? masih pangaosan teu nyeuna kartos sok sungudon we urang dieu mah baleunghar aslina urang dieu mah alah tepang dinten Senin pas sore di pengkolan teu sangka dinten Salasa pendak leuyeuk sareng saha bulan Bapak Ustad Iwan DKM aslina Allahu Akbar ajang